Jeh, tos di mana Pak Ustad? Deh Kang. Tatos ngaulang murang kali. Oh, punten pada naros. Mang. Sakaterang abdi kepungkur Pak Ustad teh masantren ngalang-lang buana ka dieu ka ditu. Nah haning asa tara katingali ceramahna panggung. Meureun tos nasibna ku Allah teh piwarang ngaulang murang kali we gitu sana jadi tulang ceramah gitu. Tapi sok aya nu miwarang ceramah mah. Iya, miwarang gitu kan sok ditolak heula gitu. Isin lah gitu. Isin gitu. Acan biasa leres diri teh gitu jadi tukang ceramah mah nyeramahan batur gitu asa kumaha da diri sorangan ge masih kene selamokot ku dosa gitu tah. Oh gitu. Terus pemasukan di mana tuh pemitra ceramah mah? Nah ya we kena abi meureun usaha mah aya gitu ngingu domba, ngingu lauk gitunya. Ya. Terus diical, sok kadang aya nu melarang macul ka sawah gitu nya. Alhamdulillah we saalit jadi berkah gitu tah. Oh mohon. Mohon gitu. Ngeras sehat panjang yuswanya Pak Amin, Ustadnya. amin amin. Terus enak balik kemana? Bade ka aku masih Oh, tersebut. oh mohon. Mangga Kang ya. Mangga Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeh, terus di mana Pak Ustad? Kang. Tos ceramah. Oh, punten bade naros. Mangga. Sakaterang abi kapunggur Pak Ustad asa teu kantos masantren. Tapi nah ayeuna jadi ustad kondang ceramah kemana-mana kumaha caritana eta? Dah dari tukang ceramah mah tuh kedua mas santren Kang. Hmm. Nu penting mah tiasa nyarios jamaah betah, jamaah nyaman, terus kedatangan orang teh seueur jamaah teh pinuh gitu. Jadi Atuh meureun eta mah sami sareng usaha atunya. aku di mana henteu eta mah tos katang tuan padol ti Allah, nasib ti Allah kudu jadi tukang ceramah gitu. Oh gitu. Iya. Ditarif apa sawilasana ieu? Ai ke awal mah sawilasana ngan ai tos kondang kieu mah tos terkenal Ya. pasang tarif supados nya atuh aya harga lah kan ilmu teh mahal tuh. Oh gitu. Emang kapungkur Kanjeng Nabi upami dakwah nganggo tarif itu?